Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kisuna anu satia satuhu manco dina dangat ayeuna Kisuna bade madara deui carepon tina majalah Mangle tahun 1858 nomor hiji. Carpon anu baris kapidangkeun judulna Lantaran Manehna Kuring Gering. Ye anu nganggitna Winning S. Tasik. Sumangga supados teng nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ceuk nu boga lalakon, manehna teh batur kumbuh ti lelembut ti leuletik sobat ulin keur budak silih pikanyaah nindak dewasa silih pika cinta ari pakokolo teu ngajodo harianeun. Basa manehna kawin kuring supenir encit brukat berem pleng pajauh sababaraha taun tapi tetep silih talingakeun naha cager atawa bagja dina hirupna. Hiji mangsa kadenge salakina maot heug kuring anyar panganten kurang-kurang nahana mah geus kumaha mah keukeuh lain jodoh ngan hate timbul karunya nyaah eta ku teu boga anak eueuh batur pakumaha. Manehna imah-imah sorangan ku teu kurang harta banda teh matakpi kamlangeun maklum lemburna di tempat hara-haraeun. Katurug katutuh ti keur hahadean jeung euis nyaeta pamajikan kuring geus nyaritakeun riwayat ka tukang. Kacarita poe Rebo tanggal 30 Oktober kuring beda rarasaan sok seseblakan seseredetan gegebegan. Biasana mun kitu sok aya beja goreng tinu jauh. Nah, ari malam Sabtuna harita teh tos di bioskop. Euis ngomong kieu. Kang, tos uninga cenyayi pupus. Cenyayi naon? Kuring ngagebeg. Sok ipa-ipa cenyayi ak hogob engkang kapungkur. Sok ngaheureuyan. Iraha kunaon cenah? Wartosna mah kumaung da wengina brugbrag sadagelut ari enjing-enjing kasampak tos jadi mayit tengek geuneuk tapak nyekek salirana nyeblok tapak kuku sarwaek garetihan mangka nuju teu aya nu ngendong. Wartosna mah meuni asa poek bumi alam sedih perih ras kana nasibna asa piraku teuing aya maung jigjig ka lembur jeung naha make teu gogohakan asa teu kaharti. Tapi kapukul 2 peuting kuring ngajentul di tengah imah pipikiran cuscos mustahil aya maung. Ras ingat ka bioskop mun aya kajadian bangsa kitu meureun sok aya detektif terus nyilidik tapi kakabongkar rahasia nu sulit-sulit teh. Ari ieu kacida teuing. Boha-boha heugeranda tegap tur kaya saha pimangklukeunana eta anu jahat teh. Bleng tapi kaberang teu sare sakerejep-kerejep acan isukna penasaran tuluy ka lembur. Maluruh kumaha kaayaanana lolobana jelema-jelema nya kitu narajang nyi Suhati mah mending ngarontok ka kuring bari ceurik. Kadeuleu teuing eta basa magib ka warung make di baju brukat beureum sagala teu udur teu naon katinggalna geulis pisan meuni cahyaan. Nah ari isukna bet guyur maot ku kuring kacipta da nya geulisna hese neangan tanding komo ngadenge di baju brukat supenir ti kuring da meuni nyeblak rarasaan teh. Tuluy kuring ngagidig ka lurah ali sirurah belegug ngadenge pertanyaan kuring teh kalah seserian pajah teh teu kumaung teu naon eta mah kasakit terelek estu ngadadak. Kumaha akhirna ceuk kuring. Iciki bung dina warisan wae gebeg. Ter deui jajantung kuring ngaleper silurah carekna kitu teh kitu wae teu kadua haseum. Siga nu teu aneh estu taya perhatian kitu kieu. Kuring balik kalawan nyeri hate nu taya hinggana. Peuting kadua katilu tepi ka peuting kalima kuring anggar teu bisa sare hate ngageter gegebegan teu kaop aya nu ngomong tarik-tarik gebeg 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 seblak.
Lila-lila mah rewas kapaksa indit ka dokter beki helok make disebut tekanan darah tinggi sagala, jajantung kaganggu, gancangna disuntik 2 kali dibere pel blau, dilarang dahar uyah daging jeung kecap. Waktu balik nyampak loba semah nu ngalongok da eta euis comel kaunggal semah dar dicaritakeun asal muasalna, bari pok deui urut sesetekan cenah. Kuring tungkul wae ari semah mah nya kararunyaeun ka kuring da marapatahan kudu loba dahar sayur, tomat, bonteng, balingbing jeung bawang bodas. Tuman dahar mak pek dikisatur sagala teu diuyahan, da tungtung nama embung wae dahar teh. Ngan hayoh wae dahar tomat, kangkung, bonteng, balingbing tepi ka muncrut deui nambah-nambah panyakit. Geus 8 poe teh boro-boro cager kalah diembohan ku plu anu pohara. Dina irung mani asa namleg kareta api kenca katuhu diingsirkeun teu beunang disingsringkeun sumawona. Sirah riet mani asa bejad nginum teu bisa da eungap gawe teh calangap wae. Sare angger teu bisa. Unggal peuting gawe teh mencetan sirah kesel keheul. Geus hudang ucang-ucangan sisi ranjang, jajantung beuki ender, teu kaok ngadengen ngagebrug seblak, nu ceurik seblak, korsi ngagerut seblak, antukna ku tiktakna sora jam, hayoh jajantung geh-geraan, milu ayun-ayunan ngencang ngatuhu, tepi ka jam kudu dipaehan, kakara tenang. Nenjo pamajikan alias euis sare tibra make kerek keheul sirik mun kongang hayang ninggang. Ka 11 poena teu tahan kuplu euis geus ngagusur deui ka dokter anu bangun kageteun. Reh kuring anggar teu bisa sare. Tungtungna dokter nyarita kieu. Ayeuna anjeun kudu tenang. Ulah loba pikiran, sing gumbira kudu loba pelesir ke tempat nu hawana sehat. Dokter mah teu tiasa ngalandongan, iwal ti landongna ku anjeun. Ieu wae obat flu. Kuring ngahulang ngewa aya dokter kalah nitah ngubaran sorangan, puguh kuring gering hayang diubaran. Ubara flu geus meh beak kasakit dangdang wae malah dirasa kalah beuki parna, geura dina dada asa aya tegel ngabata sumpeg hoream. Keteg-keteg beuki ngarepan dina ceuli asa aya nu keur gerak jalan laleumpang, saceulina duaan-duaan narakolan tambur. Menidang dingdung, paingan cek babasan najan dokter ti Eropa da kana eta mah sarupa taya nu mental. Tepi kadina hiji peuting mah kuring bijil aral ngaral sula, kuring ceurik nyagruk kawas awewe. Nu ngalongok geus mimiti roncong hadena katumbu ku semah istimewa. Nah ari dara teh mamatahan make jalan kabatinan, yen kuring kudu eling kudu nampi kanu tumiba ka diri, ulah rek aral subaha kudu mindang hadiah ka para karuhun jeung loba-loba deui. Kuring tungkul wae ngahruk sedih da karasa awak asa leuwih loba teu eling batan eling. Peutingna leguk ubar ampel dug nyoba-nyoba ngedeng. Teng nyanggakeun badan sakujur ka Gusti anu kawasa, terus hadiah ka para karuhun-karuhun ku Patihah, kulhu sagala wae satimu-timu. Pangpandeurina ka manehna nu geus taya di kieuna kuring hadiah ku babacaan sarta diikralkeun yen geus lain-lainna deui manehna mah geus di alam langgeng. Nah atuh ari leng teh tunduh tasbe lesot ge teu karasa bet make ngimpi di dituna teh kuring keur diuk dihareup jol manehna menang di baju brokat beureum ditiung koneng sampingna rereng singtung nangtung wae di luar. Kareret ku kuring mending ngagebeg gancang dibukakeun pantona ku kuring arek dirangkul. Tapi manehna kalah melong bangun sedih terus ku kuring disodaran korsi gek diuk pahareup-hareup. Dipelong teh kalah tungkul bari ragragan cipanona. Ari kuring ngan gorolang wae nyaritakeun kuring gering lantaran inget ka manehna, lantaran kacipta wae sarta teu bisa lesot tina pikiran. Ceuk kuring akhirna, kunaon nyai maot teh? Manehna teu ngajawab, kalah pek neuteup deui bari ngalembereh cipanona.
Tidinya kuring ngomong deui yen kuring tetep micinta ka manehna sarta hayang neangan katerangan sahanunan dasa ka manehna. Tapi ceuk kuring halangan ku bari luak diok bisi euis datang. Manehna bangun ngartieun da terus unggek. Ceuk kuring deui dalah dikumaha da urang eueuh jodoh kudu tumarima kana milik anggur ayeuna mah urang silih dungakeun supaya sami-sami salamat. Manehna sing meunang rahmati pangeran. Ku kuring diterangkeun yen kuring geus 20 peuting teu bisa sare sarta jajantung sok sumeredet. Sanggeusna kitu manehna nangtung gek diuk dina lahunan kuring gapleungeunna nu bodas ngaplak teh ngarampa dada kencak kuring. Panonna melong kana panon kuring bari imut ngagelenyu. Duh mani asa nya keur baheula ge kuring teu ngarasa ngalahun. Nah ari dina impian tobat. Aya betah komodam paleungeun nu dipake ngompres dada kuring mani nyecep tiis hese nyebutkeunana awahingku titik-titik. Naon atuh pikecapeunana mani asa betah keneh. Nah atuh ari geus niup embun-embunan kuring manehna buru-buru ngelesed dina lahunan terus turun noyod deung ngaliuk-ngaliuk. Kuring haregeun ngan mencrong tina jandela mani kaberangan. Kuring kakara manggih sare sanggeus salikuro poena. Alhamdulillah basa hudang kuring nadahkeun leungeun duanana nunuhun ka pangeran geus nibankeun tunduh nu sakitu matak segerna. Kuring nyoba-nyoba lempang beteu lieur tuluy ka tengah imah euis keur muter-muter radio mani reuaseun gancang muru pokna. Damang engkang teh iasa kulemungi cager is geura cebor tos saya ge cihaneut euis ngabenyeng kuring kajamban. Geus tarapti euis nyalukan beca cenah kudu ka dokter deui. Nah atuh mustajab tekanan darah hampir normal flu rada longsong. Tepi ka dokter nanya damang ayeuna mah nuhun dokter naon atuh panyawat kuring teh aya kareuwas namung mokaha ayeuna mah tos tenang deui. Kabungah ka atoh kuring geus lain dikiana malah peutingna sare anu nikmat pisan jajantung reureuh. Komo basarek sare make diparancahan ku euis pokna teh. Mangga geura bobo jungjunan ulah emut kanu lain-lain kapan aya euis gentosna beri ngagelehe gigireun. Tamat cenah ieu pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.